Nyobah dia abdi ngarasa bagja anu luar biasa, Bu. Lamun ibu bisa nyaritakeun yen kabungahan manusia teh henteu tergantung kana harta bana duit jeung kakayaan. Abdi hirup manusia anu disebut geus dewasa malah umur geus nincakan 20 tahun. Moal bisa ngagambarkeun kasedih kapeulih katugeunna hate. Lamun inget waktu dugna bapa maut dina sawatara tahun anu kaliwat, malah lamun jumlah mancan setahun-tahun acan bapa teh maot na, Bu. Sanajan bapa teh henteu ninggalan harta bana, henteu ninggalan dunya jeung kakayaan, tapi nu penting mah keur manusia nyaeta sakumaha tadi teh ya. Henteu tergantung kana harta bana jeung kakayaan, tapi gumantung kana akhlak jeung kalakuan. Bapa waktu maot naninggalkeun anak lobana 2. Antara abdi jeung dulur sahanapeun nya sifatna si jana. Ayeuna riung mumpulung di tengah imah abdi teu ngarti naon anu bakal dibarempagkeun ku ibu jeung sifatna ku bapa. Hapunten abdi nyebat bapa henteu kaabotan sanaos aya paripaos bapa tere. Kieu Peni. Jadi abu teh ngawarung mah ngawarung di dia geuning kanyahoan ku maneh ge sumawana make boga bati. Sajabati rugi nu aya teh duitna teu matak mahi. Usaha geus poekeun kana naon atuh da geuning di dieu bapa tere maneh kuli macungan ukur ceuk paribasa teh mah tukang tani ti mudaki teh sanyana teu matak mahi kana naon istuning geus kitu salah kieu lain nete semplek nincak semplak. Ari rek disaritakeun ku abu mah lain masalah ayeuna pedah maneh boga bapa tere nya sifatna Kang Irin lain. Ngan aya soal anu leuwih panjang bakal dimusyawarahkeun goreng alusna babadamian jeung maneh da maneh teh anak abu nu panggedena. Laras, Bu. Sajabana ti naon anu bakal dibadamikeun ku abu, lamun abu nyaritakeun usaha rugi adina ekonomi jeung usaha mah geus biasa, Bu. Malah kudu tumampar kana kadar jeung takdir. Lain kitu Peni cicing heula geura. Sapenting tadi abu teh menang mikir mulak-malik, menang mapai ngarasa-rasa. Da geuning di lemur sorangan teh usaha kitu salah, kieu lain. Itu teu mahi, ieu teu mahi. Nu puguh mah awakna mahan kuru, badanna mahan begang, harta bana jajauheun nu aya ge dijualan. Nya jeung bapa tere maneh sapenting tadi babandamian abu teh ngabogaan niat rek ka Sumatera. Cicing heula tapi maneh ulah waka nempas carita abu ye. Maksudna ka Sumatera da aya beja di ditu mah usaha teh babari susuganan. Teu kitu ari milik mah. Tapi Bu, aya paribasa milik malin upama kalangkang. Salajan diudag-udag bari jeung jauh oge, Bu. Cicing heula Peni. Abu ngarti, abu nyaho, maneh mah teu ngahalangan karena segala tujuan kolot. Maneh mah teu ngahalangan ngarintangan karena segala tujuan abu. Tapi ayeuna bayangkeun ku maneh. Abu teh mah nya hirup rek kieu bae. Cicing di lemur sorangan teh loba ka nyeri, loba ka peurih. Sumawana ku sasama hirup mah. Sumawana ku nu beungar kurung masing-masing sarua balangsak satahap sadarajat jeung ibu ge teu kurang-kurang. Anu ngalecek ngahina. Tah ku ka nyeri eta geus ditinggalkeun maut ku bapa maneh ibu teh ngabogaan niat hayang ka Sumatera lainna naon. Aya paribasa teu panasaran balangsak di lemur batur mah Peni. Ya ari abdi mah teu bisa nyarita panjang, Bu. Tergantung pribadi abu anu sabenerna. Jeung deui maneh sing ridho. Lamun abu ka Sumatera waneh wayahna ditinggalkeun moal dibawa meureun anu rek dibawa ku abu mah iwati adi maneh masih jana da pugu umurna karek 4-5 tahun. Anu masih kena piinung ngabutuhkeun pendidikan menjadi kolotna. Sok atuh manehna geura Irin nyarita. Jadi kieu ieu teh Pen. Jadi bapak teh maksudnya ka Sumatera teh nya di ditu teh ngadengekeun beja usaha teh babari gitu, babari duit. Jadi lamun dibandingkan jeung kaayaan di orang eta duitnya ari di tarapna duit mah serua wae serua di Sumatera di dieu oge. Tapi jalma-jalma anu sabaturan jeung
jeung bapak gitu didatangkan itu teh tanah-tanah teh bisa lega anu teu boga imah jadi boga imah anu pake Didik Rudin jadi gending pakai dasi nya kitu urang bari kayaeun boga motor boga mobil anu penting urang cukup dahar cukup make di lembur batur atau duit seotak seotik di ditu dikumpulkan engke keur bakal balik deui ka Jawa Barat gitu kahartos Pak sanajan 1000 kali abdi garintangan 100 kali hati abdi teu mikeun Bapak indit ka Sumatera abdi berat bikin ngedalkeun heureun kuretah bikin ngucapkeun lamun abu keugeuh maksa ka Sumatera terserah tapi mi HP si Jana adi abdi anu umurna karek 45 tahun anu ngabutuhkeun pendidikan anu jadi kolotna sing percaya isor adi maneh mah sanajan ieu teh bapak teh lain urang Sunda dasar we manusia pada mikanya jadi pokoknya pendi sing percaya ke bapak ente arek anak terekeun ente si Jana yo ente lain anak sulit lain anak anu geus maut lain yo anak bapak sorangan anak Irin paena hirupna ya dipercantenkeun hakikatna eta anu agung ka Gusti eta jadi syariatna ka saya gitulah jadi nyadari bapak maneh pan ngomongna bangsa kitu geuning tagegogna kudu gede hampura we jadi ari dina hati rek bener wae ngomong teh dia datang keluar eta awut-awutan bae gitu jadi kudu hapuntenna dihampurakna ku hapunten ku hampura gitulah dimaafkan gitulah maksudnya dimaafkan kesalahan hampura eta teh dimaafkan ku hapunten gitu lah data nyarita maneh teh meni nemen pisan tak geus lila di Jawa Barat teh saya 4 tahun tapi kan kitu wae jadi ayana bapak yang ngedenge kumaha kesadaran Pendi teh anak-anak suri nu panggedena nya anak-anak omen nya omen endung-endungane gitu memajikan saya jadi saya teh arek ke Sumatera iyo untuk boga tujuan untuk selilane di Sumatera pen engke di mana geus ayakan duit leutik gedena oge dina pada suatu saat dina waktu dina ayana oge duit kumpulna eta duit ladang kaayaan duit teh jadi kieu teh Peni lah basalan nama ku hararese da ngomong teh geus aya duit oge jaga geus aya bakal tangtu balik deui ka dieu ulah ripuh pisan di dieu mah da eueusan perusahaan jadi gitu jadi bapak ge baheula kungsi di Jakarta kungsi eta gawenya di Jakarta jadi langkah-langkah digawe di Jakarta dipakai di kampung teh itu serua jadi maksudnya ke Sumatera eta untuk boga niat ngkur gitu hidup salilana entok pada suatu saat aku pasti kembali jadi ini pergi untuk kembali begitulah kata Melki Guslow make Melki aing teu ngalarti Melki malah tak atuh katiluna Peni ieu teh imah teh rek dijual ku abu teh Bu warisan bapak teh henteu loba sawah eueuh tegal teu boga harta bana mah pimanaeun nu ayangan ukur imah ku abu rek dijual lamun abu rek jual imah duitna dipake keur ongkos ari abdi hirup jeung saha ari abdi kudu pahaya kaya leungeun teh jeung saha Bu abdi anak almarhum Abu jeung Pak Irin langsung ke Sumatera kalawan mawa budak dulu sahanapun abdi si Jana ayeuna bayangkeun nasib anu ditinggalkeun di dieu ya Pendi salah paham lah untuk bisa diberi pengertian ku kolot jadi kesalahan iya Ben kesalahan paham iya teh jadi engke nyokot tina unsur-unsur gini ya merupakan suatu dasar daripada bujur sangkar kumanya jadi ngomong deh asa paburisat kae jadi pokoknya ya imah tadi jual tadina bapak mau pepiluan urusan imah ya jadi bisa pacarkeun bapak rek milu nyokokeun barang warisan kolok maneh nya nah ya bisa pacarkeun gitu nah tapi dina masalah ya mah terserah lah sebab ini teh sudah merupakan pretendik lantang makin ngomong bangsa unsur-unsur problem otentik bujur sangkar lah imah ngomong urang we bangsa tidak alun angot tabasa angot
bahasa ka gunung halu entah maka nyaritakeun problem otentik segala rupa lah unsur generasi teu ararapa tak kumaha Peni ibu ge bertindak sekaligus bisa ayeuna dijual mah imah dahak ibu tapi kulantaran cara badami nu penting teh bisi carewen akhirna da maneh teh anak bapa almarhum nu panggedeuna kumaha cinggera tigara ditanya teh ka karang ahulang ieu teh ulah disangka kieu ye bapak teh lain rek meres lain rek menta nganek ngajajehkeun ka abu da ngawarung bangsa kieu geuning heueuh boro-boro bati saperak dua perak nu aya gebeak dinar gelang dijualan segala rupa peperihkeun namahan ari ini teh dia maksudna ka Sumatera lain geus poek-poek penting usaha loba ka nyeri loba ka beuri aing tetangga teh nyarita coba dengekeun bisa jadi si Pendinan tuh bisa ngerti lah jadi kakak nganggap bapak cari kulub eta indung cari kulub padahal lain mah kalau kulub walau kalau pakai ini kuluban kia kenapa kudu ngertinya kuring datang kenal kadio lain ku jelencang balik ya abdi teu ngarti lah nyarita bapak Pak. Nah, aja teuing imahnya dicokot inti sarina. Aya datang ka dia lain kucu lencang balit. Kawin jeung indung maneh kalawan suka pada suka. Anu nia arek signifikannya dina rumah tangga teh anu ngagedekeun tanggung jawab nya. Dina merupakan formil tanggung jawab teh aya di salaki jadi irin dia. Kulantaran indung maneh di dia geringan awakna begang. Nya kurus. Usahana untuk maju gitu salah kieu lain madaang ieu entok ona madaang itu entok ona nap timbul ngabogaan kahayang hayang pindah eta ke Sumatera kan usahakan di Sumatera kan hayang ngabogaan bekal gesan kolok abdi ngarti Pak bapak entong dibulak-balik kalau abdi bisa nyaritakeun bae teh teuing imah dijual duitnya dipakai ke ongkos ke Sumatera tapi amanat abdi nu panggedena ke abu amanat kumaha coba mi HP jana dulur abdi sahanapeun Bu dalam abdi hirup mampu memboga perusahaan cara dengan boga gaji cara pegawai kantor abdi teh moal nyusahkeun kana jadi kolot keur maraban adi hiji mah masih kene mampu jeung sana tapi dalah di kumaha naon anu kudu dipasrahkeun da puguh abdi ge heureut pakeun pungsat bahan liuk eueuh ragap taya Pak Irin PHP indung abdi datang tuna gede Sumatera teh liuk dengan Pendin tong dipikirkan liuk dengan mancok sinden jauh ke sintung kalapa jauh ke indung kapapa liuk dengan tong dipikirkan pokoknya cinta nak bapak ka indung maneh teh sampai kiamat. Hah? Biarpun hari menjelang Jumat banyak haji pakai jubah, biarpun hari akan kiamat cinta di hati tak akan berubah ka indung sia cinta nak itu. Cing percaya? Nya pokona mah aya mah sing percaya we Peni. Atuh sabalikna maneh di dieu sing bisa ngurus awak, sing bisa mehapkeun diri, sing bisa mawa pribadi. Sing silih pikanya we gitu heueuh jeung deungeun-deungeun sing bisa mihapkeun maneh lah geus tong dipikiran emak mah jeung bapak tere maneh di ditu di Sumatera jeung adi maneh mudah-mudahan sing babari milik heueuh balahi jauh rezeki parak sing aya kamangfaatan mihape ti abu masalat ngaji nya sing mineng ka kuburan bapak maneh Bu tong jadi pikiran masalah eta mah abdi ge tangtos ngabogaan kahayang sorangan maksud bapak rek ilaha ka Sumatera dina hitung-hitungan mah dengan diselamatkan teh dengan dina selamat inti teh sabab kalak ke dikaler dina dinten poe dina poean dintenan etanya hari eta maksud Kang Irin poe naon ini kali itu coba Jumaah Sabtu atau Selasa hareup coba dengan hari Jumat terima surat salah dinya yang isinya cinta ditolak
Melki kene anta bruri di. Kumaha lamun uli Salasa? Salasa. Ya duit ya. Ya teh imate ngeditawarku si Roding 40.000. Tapi orang kan hayang 47. Karek aya duit 2 tilu pan monyet. Alah. Jana geus sare? Jana geus sare? Jana teh sare, Pak. Atuh awake penting ieu mah. Teu beurang dicaram da tadi ka sawah wae, malah genjer. Entah benang dicaram budak genjer-genjer dialak. Jadi we kolot ge milu aradol. Jadi rencana bapak teh kieu ya gana mennya. Nya Kang Irin. Urang endi teh kira-kira berapa nu bakal datang ladang imah ketampak. Urang tidur langsung indit menuju ke Sumatera. Jadi orang dua we jeung si Pendi. Kade mana Pendi di dia nya, da bapaknya entuk acak ke anak tere atuh. Asa anak bapak sorangan. Kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya tak dapat kukisahkan. Tahu, tak dapat kukisahkan betapa bahagianya seorang ayah bila melihat anak-anaknya mempunyai tempat yang layak di hati masyarakat, tidak terlibat kenakalan keberandalan. Narkotika aja jangan menjadi sahabatmu. Semua itu harus preventif mengadakan pencegahan. Ai salaki teh ngomong mah pinter tapi gawe mah ngarasuluh we jeung genyer. Tak gitu pen. Nyamperin. Sakali dewe abdi mah. Mi HP we adi abdi si Jana. Oge mi HP abu. Maklum abu teh najan geus kolot ki awewe. Ari awewe sakali awewe heureut-heureut pungsat lengkah saluhurna tak-tak mah ngaluhuran sirah kitu. Nya entong sok nyaritakeun soal awe-awe saluhur tak-tak malahuran sirah. Sakuatan laki mah acara awewe. Enggak, entong ngomong gitu ah. Bisa disangka porson. Kejebot kuat-kuat masalah. Jadi untuk mana kadengena ke orangna. Daya naon deui, Pak? Allah. Abdi reka kalirlah ka si Ndit. Jik. Bu. Lah jauh teuing liar bisa aya bada mikeun nu pang pentingna. Nya, Bu. Lamun laku 40.000 Kang Irin. Urang teh maknya ongkos wungkul meureun datang ka itu kudu brak aya sadahareun sapapeun sakopeun. Keur di jalan da meureun kudu jajan. Ari jajan eta mah mehakeun ribu-ribu men. Paling orang jajan sirup. Jajan sirup atau mending mawa bae di dieu cai mangkana botol urut bir. Jadi ente kudu meuli di dituna. Ari suku can ini ka Sumatera teh heueuh nya. Sabab peuting bari nyalik sih kue mikir mana teuing rame nah heueuh di ditu nyaritakeun geuning di Sumatera mah loba gajah. Lamun nepi ka teh mah hayang heueuh geus nepi ka ditu balik teh hayang mawa gading gajah we jualeun. Da hargana sakitu mani mahalna. Oh, gampang gading gajah heulaanan. Urang anu penting mah nyaho Sumatera datang ke ditu, usaha babari, duit loba. Gampang neangan parijian gitu. Pokoknya diwajibkan ikhtiar setiap insan hayat di semesta ini diwajibkan ikhtiar itu. Kadewe akang jadi ditungannya nyeri ka abdi. Manggih deui awewe urang Sumatera. Entong ngomong gitu kan men, entong ngena lah kadengena. Entong ngomong gitu men. Aku sudah tidak mengharapkan cinta men. Cinta itu seperti main layang-layang. Bila angin sedang berhembus kencang benang di ulu dulu. Bila hembusan telah reda dimainkan dengan sekuat hati. Aku tidak mau dalam cinta. Pokoknya yang penting kita usaha. Rek sepi, rek muah. Pokoknya mah orang usaha. Manyangan sepi baik gitu pikiran. Kemana si Jana? Jana ke Sumatera melu jeung bapaknya. Ada ke Sumatera melu jeung bapak. Sumatera mah ngai cakecek salo tinggal loba gajah mah. Gajah gede. Sok atuh geura sare kadinya kan jam sabaraha ieu teh. Bingung mikiran nek berangkat poe Salasa dipikirna teh ayeuna. Mudah-mudahan duit babari di situ men. Urang balik ka dieu mawa televisi, mawa parantinyon es teh na kakus. Madana kakus. Lain kakus gadenge ge kalkus asana. Oh, kulkas. Nya eta
hayu wayah kitu nyari cangkeng teh awak teu meuni baheula mah keur salaki nu teu heula nya ge begang jeung aki-aki sok daekeun ngarancetan mijit meuni teu ka arah pisan gawe na maneh mana bisa yang kudu mencetan penting burang kenyawan yang ngoret dibeting lain waktu mencetan dibura waktu dahar dibeting waktu dibeting waktu HS itu mudah-mudahan na hiji waktu urang pangijin ka bagja anu utama babari duit jauh balahi park rezeki si Penny can datang tangtu pini teu urang teh salasa mudah-mudahan we urang sing bagja ayo geura es mana teh heula di kamar kuring nangtung di sisi basisir sarta tanah ka langit katingali mega anu keur udag-udagan sinar panon poe di belah wetan moncorong katingali cahayana nyaangan kasuklakna kasiklukna omak laut anu pating salemor jeung baturna pating geleger kadege guruh lamakna katingali ngangkleungna kapal keur init ka Sumatera mawa jungjureun hate inung jeung adik kuring kalawan bapa tere teka rasa jeung teka ampah berbaina cipanon anu maseuhan pipi geterna hati beuki jauh beuki tika tingali les tina panon kuring duanana kapal geus teu katingali nu ayangan ukur omak laut cai anu ngagenyas semu hejo sarta angin bulak-balik kana tatangkalannya cep tiis karasa ras deui kana nasib kuring hirup nyorangan da puguh bapak geus ninggalkeun alam dunya kuring lain mikiran bapak nu geus paeh da ari paeh mah geus pada boga bagian pamimpin rakyat budak kolot pinter bodoh beunghar miskin satiap makhluk bernapas kabeh ge bakal mulang ka Allah Subhanahu wa taala kabeh bakal balik malah sakapeung kuring sok hayang seuri jeung mikir lamun ningali jelema di dunya hirup dengan ukur ngalajur hawa nafsu bae sakabaka mah teu daek ibadah jeung bener sedengkeun di dunya teu eueuh jelema 200 tahun eueuh jelema 150 tahun zaman kiwari mah 80 tahun geus ripuh uki deung ganti beras untuk beres tinggal gugusi kulit ngan ukur hejo carula jadina hejo ngagedon lamun umur ieu teu buru-buru dimaslahatkeun sarta dimanfaatkeun rek naon nu dibawa ka alam akhirat jaga da umur diatur dan napas dialas di mana pati datang mangsana di mana paeh geus datang mangsana harta bana nu ngaleuya teu matak jadi sugema jeung moal bisa ngabela pamajikan anu geliskan ukur cerik jeung ngalengis anu bisa nangtukeun salamatna manusia di alam kalanggengan angin amal soleh tekad laku lampah jeung perbuatan amin ya rabbal alamin oh kuring teh ngomong sorangan bari hate antem tetep ke almarhum kuring rek init ka makam bapa hitung-hitung jarah lamun teu salah bapa teh di dieu pisan dikubur sarta dikurebkeun hate kuring ngajerit ningali tutunggul kuburan sarta di saluhureunna tangkal samoja anu kemangna keur mangkak bodas oh aya aki-aki nu ngoret belah ditu ki Saha gua orang kain ngorek cangkeng lah haram jadah teh nyakakeun ngora baheula aing loba teuing eta eun macul aduh cangkeng kenaon jan maneh di dinya nya kuburan tutunggul ieu kuburan bapak abdi ki Suhli pira ku aki teh emut kakek Suhli oh, lu salah kina si Romeng anu ngawarung ngelotek belah keun jadi ke saditem. Nya ki,
Yang ada mayit mantong dicengcerikan kuburan mau hartinya. Nyaah kakolot mah baheula we keur aya. Mata kudu ada kakolot kudu nyaah. Kudu deudeuh. Sabab lamun jelema goreng kakolot teh jang hidupnya cara gamparan. Awak ditincak beheung dicekek paling untung mangih ti munding jeung ti kuda ti dagor nyunghin. Nganyang kanu boga imah gamparan ngadaguan dina golodog. Paling untung balik disamper logor diketrok mun dileuweung kai dangder mun dilemur kai ralu dijen pamikul bengkung dijen pangret pingkeng dijen pancat teruhai netes cemplek nincak cemplak ngembing potot mentang lesot tah kitu kakolot mah kudu bener kudu jujur burung palung bodoh gelo aya basana kolot mah inung tunggu rakayu bapak tangkal darajat nya Ki. Tapi abdi teu hanyakal Ki sabab baheula bapak keur aya abdi teu doraka abdi teu bedegong istri nurut kakolot. Nya kudu nurut kakolot mah urang jalain boga kahakanan sautak seutik kudu cara aki anya kumaha geus kolot ieu ka incu nyaahna boga kahakanan jang sautak seutik belah dihukapkeun ku sorangan aki anya naon nyaah aki keur ngored naon kebon sambeul anu juragan patah dipasrahkeun ka aing sabeula rek dipelakan kaung jeung sambeul ku aing sugan ka arah hasilna bulan Februari. Da teu kieu mah teu papalakan duncap dancep jang ayeuna mah keur sepi usaha teh keur sagala teu laku kitu salah kieu lain keur sepi keur murang mareng dunungan di jang di ditu mah keur ditajong dus sagala rupa ayeuna mah di toko oge keur murang mareng mata kudu bari papalakan we anu usaha teh malak naon Ki nu gancang jadi malah kagorengan we nu gancang jadi mah harita dipelak harita jadi kagorengan mah itu mah udud jang aya Ki. Udud naon teh tong dicaritakeun Ki pajarkeun iklan ge harus bodas lah aing geus heubeul peuguh teh manggih udud kieu ge kamari lebaran dikirim ku incu ti Singaparna Tasik udud teh one ring sanes one ring Ki one ring ban ring gitu one ring eta warning wis kolot ge jang da di kanagara mah kita berpartisipasi meureun Ki nya cara ujang bieu kitu wis kolot ge jang ninggalkeun nya aki rek geus ngore di lebak bisi hayang barangakan ngala we tuh nu lebak nu aki teh buah nu lebak nya apa ari apa mah aya wae masing sepi ge sementara Inget kana paribasa jeung babasaan nangtung di benungan kujur ngancik disarigsig dirina paktina kuta jasad kadindingan ku jasmani lain telemaneun makhluk. Duh Gusti Nu Maha Agung Pangeran anu ngatur sakabeh anu kumelip di kolong langit cing abdi pasihan jag-jag ringkas seperti bihara-bihara kuat nahan penyakit Kang Irin sadatangna urang di Sumatera can sawatara tahun lilana dodo jeung coba geus karasa pisan kana diri penyakit eueuh di hanunana lamun cara batur hirup ke harta bana dunia cing kakayaan maka dokter temerin babari sagala rupa gini penting mah da ku duit bisa na beunang jadi kieu men nya
akang lain dok nyaa nya ka pamajikan, lain dok dodo ka pamajikan, tapi apa daya jadi orang kudu ngulak gitu namanya, kudu ngulak kewayana eta hirup, ngulak yana ngulak kayawahna ngawayaulahna jadi saya ngomongna kewayana ngulak. Kang Irin Men lamun nepi ka abdi tolok umur di dia, lamun nepi ka abdi paragat nyawa di Sumatera, ini HP budak abdi si Jana anu tangtu lagi lihat dengan dak buku ini cahna kadia teka bawa kurang dua, lamun abdi melengkas umur tiheula nganu ngarti budak teh pahatulalis tepuguh akang teh bapak terena. Maaf, tapi abdi percaya karena kanya akang terhadap Jana. Caritaan abdi anu ucapkeun dina ieu poe anggap mutiara hirup ke akang. Penting tadi abdi ngimpi kedatangan kolot abdi ngeus mulang tiheula sarta ngajak balik ieu nganu harti. Cuma rasaan saminggu barareda hampura Kang. Akang kudu ikhlas sarta ridho nyieun surat ngamejaan ke anak abdi nu aya di lembur. Eta entong loba omongan anu ngeunaan kena bae men. Jadi anu geuling teh nya lamun diomong-omong bae eta teh nambahna teh pondok harapan we. Arek bae eta teu kudu dipikir ku urang men nya. Eta jadi bae teh Allah boga ya, Allah boga mah bae teh. Jadi sanajan akang untuk cicingan borang beuting teh dina salat teh eta ngedunga mudah-mudahan omen teh sing cager sing bagar sing seperti sedia kala lah itu jadi ngedoakeun eta. Enak kumaha kerasana dina awak men. Abdi teu bisa nyaritakeun naon anu karasa dina awak. Kadangnya keneh ngacelengeng dina caritaan si Penny, Bu, ulah ka mana-mana, geus dicicing di lemur sorangan. Karasa teu salah-salah teuing omongan anak. Jana hidup anak ima sing bisa ngawa diri sarangan tuturkeun bapa maneh ulah dianggap bapa teh ku dianggap bapa maneh pribadi. Entah loba pikiran naon men. Pokoknya mah geus we sanggakeun ka anu ilahi. Da umur Allah boga. Pokoknya urang kudu dibarengan sadar, ikhlasnya aredo. Jadi soal penyakit eta teh mudah-mudahan sing longit entong aya ontop gitu penyakitnya. Naon anu kudu diubarkeun ayeuna ku akang nyinom. Sana mana can HS-nya poting yo. Abu, yang mana Abu nyaritakeun soal naon? Amun Abu nyaritakeun soal umur ari Jana di dieu jeung saha atuh Bu? Dulu teu boga, balaya teu boga. Tong maot Abu, Bu. Abu tong maot ninggalkeun Jana jeung saha Bu. Atuh Jana hayang balik Bu. Anak ting balik ka mana ada pegunain bantrak-bantrak dan ongkos. Kumaha saeutik. Sing percaya we kan hakikat Gusti di mana ge keukeuh urang cicing di alam dunya. Kang Irin bisa ngabayangkeun kumaha peulihna hate Kang Irin ningali anak abdi. Abdi geus kagamarkeun ti ayeuna loba kasieun. Loba kasieun. Lamun nepi ka abdi ninggalkeun alam dunya. Kumaha
kumaha nasibna anak abdi. Beda eta mani meureun sok aya peribahasanya indung tere, bapak tere, indung tere. Moal irin moal kitu men. Sing percaya bakal dipikanya aja budak. Sanajan cek peribahasana ayeuna nya mana pondok umur kahayang kita olah ya olah. Jadi urang teh genteng-genteng ulah potong gitu nya, gering-gering teh ulah pae eta gitu. Nya. Kahayang mah kabeh kitu. Tapi di mana Gusti Anu Maha Suci ngangtukeun kurnia sarta geus aya titis tulus papasteun ka satiap makhluk teu bisa diponah deui. Lamun nepi ka di pondok umur. Ni HP ngerasa kaduhung jeung hayakan ninggalkeun menur sorangan. Kiri datang ka Sumatera seratan datang saja berarti pagawean lipu. Hirup di puuku kasusah jeung kabingung malah sangsara jeung malarat anu kaalaman. Kang Irin, akang sing ridho ngurus budak abdi. Entong dibulak dibalik eta nyaritakeun anak men. Sanajan ngomong sekali oge eta teh nya geus kaharep dicatetkeun dina catatan hate. Jadi henteu bulak belok deui, terus we kiri. Jadi justru gitulah. Jadi mua naon getok mandeknya wae. Sanajan si jana eta teh anak tere irinya, tapi bakal diaku anak anu sabenerna. Hatur nuhun. Kecap sarupa kitu bumi jeung langit nyaksian. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nibankeun kurnia ka alam dunya ucurkeun rahmat sareng salamna ka junjungan urang. Sarta urang sadaya dipasihan kakiatan taufik kalayan hidayah kumantenna. Jana abu hayang usapan sidah maneh ka dieu. Ka dieu. Sok jana karep indung mana arek diusapkeun leungeunna. Sok. Abu lamun abu ninggalkeun alam dunya. Jana enggeuna jeung saha. Tong jadi pikiran. Lamun nepi ka abu pondok umur tuturkeun. Papa maneh untuk boga rasa bapak tere anggap bapaknya. Kang Irin geus teu kuat lantaran penyakit. Kang Men, eta dimendakeun eling man, dimendakeun eling bacaan. Sebisana bacaan hate, bacaan. Sok astagfirullah eta sok. Allah. Aya nu datang ditinggalian atau yakin Gusti. Kang Irin, Kang sakali deui amanat abdi dina napas panungtungan. Uga Kang sing ridho ngurus budak abdi. Untung aya istilah basa eta anak tere atawa Kang teh bapak tere. Tapi anggap anak akang pribadi pangnepikeun surat salamar keur ka dhuwur balaya nu aya di lembur. Peni anak abu jana Kang Suhri anu geus ninggalkeun ti heula. Sangka kaprihatinan jeung kamalatan anu kaalaman ku abdi hidup cuuh ku cimata. Men, Eli percayakeun Allah anu maha kuasa. Kang Irin, abdi hayang dilahun Kang, hayang didangheakeun tetahan ngap napas geus kauhur. Sok. Dijana ka ditu. Mak, ulah ninggalkeun mak. Gusti Anu Maha Suci jeung hiji mangsa bakal nibangkeun rahmat ka sing saha manusia anu nyin amal kalakuan hade. Tulis surat langsung bejalan baraya jeung pamili aya di lembur.
HP si Jana. Oh, Epeni Jana. Kasih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh. Hartina senajan jerik lewit gitu ke komo budak mah entong di pikiran endung mana anu wis pae. Ayo tema buka kan entah dikuncikan. Oh maka terus itu kemana-mana sih? Kemana-kemana lah sama hujan jadi hesek beduitan nggak cek geraknya di imah guys. Jadi entas inung budak mau kayak setengah bulan aja entah bisa lihat kemana-mana dia di imah kan usaha jadi gerada wegah. Ini payah matang dipikiran dai payah masyarakat mutlak kabeh bakal jelma mikiran payah kabegang-begang tong dipalikiran da paeh maka bege arek daek pemikiran malain paeh na eta we ibadah sing yakin amal sing soleh kalakuan sing benar sabab bae teh cara lapar ibadah cara sangu samemeh lapar datang sampakeun sangu sing gede lapar datang sangu geus aya pan ngeunah gitu mah paeh datang ibadah cukup amal mahi beri kalakuan geus bener pan ngeunah kumaha ari paeh datang ari ibadah can mahi pan teu beres. Ente mulai bisa kan nyarita soal agama. Jadi anu dipakai kerunya mikiran iya budak we. Ayeuna cek saya Rin entong mikiran budak. Pikir mah ayeuna mah persoalan urang we. Sanggeus paeh pamajikan mah nya hirup kitu wae. Pan kudu aya nu ngurus. Keun heula soal nyeusehan pakaian mah bisa ku sorangan lain. Atuh nyangu bisa ku sorangan. Pan aya teu setengah peuting mah teu bisa ku sorangan. Sugan orang gitu aya niatnya kayak boga pamajikan hari eta mah terus ngabukan pamajikan wes aya niat nah kata tangan nu peladinya we. Oh memang syukur orang boga tujuan kadinya malah kukuring keterek ditawarkan di kamari ieu lamun sacara dagangan teh mah asa payus kana tangtung asa ningang kana wana asa sapuk sapagodos lamun anjeun laksana kapiduriat kawin gadinya. Jadi eta lamun teu kawin gadinya teh eta setujunya malah geus teu ditanya deui itu nama mun aing ngaranna mah teu pati apa teh teuing saha-sahana mah ada pugucan ditanyakeun atuh. Ari soal kawin mah babari wayah kumaha ge kawin merek isuk rek sore ke pokoknya asa itu cirisna daekeun ka kuring. Alah rin teu percaya lamun teu percaya eta teh geus kamangkong jeung kuring malah hayang cenah ngabogaan salaki ka anjeun cingganya urang teh teu percaya mah coba jika ditu asa ngeunah mun kuring buru-buru kawin deui mana teuing nikmat nanya jadi panganten anyar panganten anyar teh nyanot oh geus datang deui gini. Tuh percaya ente mari sok neng tayo lapangkan Elin sama-sama maafkan saja ya saya tidak bisa bahasa Sunda. Oh baiklah kalau demikian mah namanya teh saha? Nama saya Omah ya Omah. Saya merasa heran sekali kedatangan ini ya Mas Idris. Maksudnya manggil dengan tiba-tiba ada apa ya? Jadi begini ya teh. Jadi ada abdi tehnya saya adanya gitu. Maaf ya ngomongnya dar-darnya. Jadi abdi teh kan omen teh pemajikan.
Daerah teh maut matinya dikuburkan, maut dikubur. Jadi jorojoy bahasa Inggrisnya jorojoynya. Jorojoy yang boga ada kawin gitu, yang boga kawin haneut gitu. Jadi yang boga haneutan gitu, tipe tinggal yang haneut gitu. Ini kedatangan Idris iya ada masih haneut gitu. Jadi maksud abdi arek dihaneutkeun gitu. Ayo ente disunat ya? Saya dijual sopo. Oh, ayo saya mah ada orang sunat di situ Raja, Sumedang. Jadi kieu itu, neng mah maksudna lah biasa, lain ngahaneutkeun. Maksudna mah kulantaran hiji cenah teu betah lelengohan, tah kumaha lamun dipileuheunkeun gitu teh. Jadinya untuk nganggap loh untuk cek paribasa tak kumaha. Memang saya mengerti ya maksudnya mah itu juga Mas Irin. Tak perlu kiranya kisahkan, saya merasa gembira sekali atas apa yang telah tadi Mas katakan. Selanjutnya dalam hal ini saya menerima kedua belah tangan terbuka dengan penuh rasa bahagia. Hanya yang penting seperti adat di sini ya, kalau itu sudah jadi kawin. Keke itu ngerti tasa gancang langkung di keluar itu memang adatnya gitu di orok. Ya, maksud saya gini ya, kalau sudah jadi ya Begini meureun kalau sudah jadi meureun diwajibkan datang ke kolot di pihaknya gitu. saya nggak ngerti apa kalau itu kalau Teh ini orang tua anggur cak orang tua. Kalau teh orang tua. Jadi maksudnya perlu datang. Sebenarnya saya nggak punya bapak, saya nggak punya ibu. Habis upami gaduh ibu sang Rama di mana kawin? Asalnya dari mana dulu? Saya dari Singapura. Datang ke sini itu maksudnya kumaha? Nggak apa-apa, biasa saja Om. Oh, ngerti ka beneran deh majikan ndeureun. Alah, tukang jual beli barang biasa, besek pakaian tiung. Kumaha tah? Lega pengalamanana. Janten neng teh meureun tukang impor ekspor dinya gitu meureun. Ya, begitulah kira-kira. Tuh, jeung Malayu coba bawa kami toha lah. Ka indung bapak urang. Sakieu menit campernikna. Kumaha tah? Jadi bereneng menampinya. Ya, saya menerima segala apa yang telah tadi Mas Idris katakan untuk hidup bersamanya yang saya harapkan ya. Semoga kita di dalam rumah tangga rukun dan damai bahagia di dunia. Ya, dalam kata-kata silipikanya lah begitu, atau silipika dedeh. Jadi kita dalam rumah tangga itu harus kecai jadi selewi, ke darat jadi selebak, begitulah. Maaf saja karena kita orang Sunda ya Neng. Tidak apa-apa. Kalau seandainya keinginan saya, kira-kira bulan mana saya ingin dibelikan sebuah cincin Mas? Tah, rencana naon ya? Mangkani main barang penta teh puntanganeun ayeuna mah. Wayah nawe di puntangan teh saremplak eta. Baheula mah aya kiara gede. Ayeuna mah dahanan. Aduh, rek puntang ka mana ayeuna kali akar itu lato. Coba. Ya, karena sudah menjadi tradisi di sini Om. Ya, setiap akan kawinnya tanda jadi harus pakai sebuah cincin. Itu tidak terbatas, mau 1 gram, 2 gram, mau mata berlian, mau mata apa saja. Bagaimana kalau mata-mata atau mata hiang? Nah, ayo tidak dinasa ale-ale gitu gampangnya. Tidak bisa diusahakan orang jual walu oge-nya gitu. Dina pertanian. Anak pentingna ayeuna omah ya daeknya dikawin ku Irin. Saya bersedia Mas untuk hidup berumah tangga. Harapan saya bukan harta benda dan kekayaan, tapi ya saya ingin hidup bahagia dan ingin hidup sempurna. Arti daripada sempurna itu bukan banyak harta dan uang ya. Iya, aku juga itu mengerti. Ini mana bisa Malayu Rin munti tadi. Masa kita nak Malayu ke, waktu itu nak wadah ikan hilir mah. Seketik eta unggul.
Tayana jadi keputusan, jadi omah sanggup kadinya. Ya, saya bersedia untuk kawin dengan Kak Irin. Irin ya gitu. Karenang tokan dina waktu nawe. Jadi eta waktu bunga kawin jeung manehna. Ngenari kawin orang mah duda karahana teu kudu make tatabuhan cara kawin bujang. Oh, untuk gitu, Rin. Aya jelema geus loba anak boga pamajikan kawin rame-rame, nanggap biar nanggap naon aya, rupa-rupa eta mah kumaha hayang. Ya. Tidak ada lagi yang anu katakan, Om? Tidak. Juga. Teh aya tos kieu mah. Tos nikmat nikmat. Ya, saya keluar dulu ya. Ya. Tah, cek anak mah kitu we. Aya paribasa, kabagjaan manusia teh gumantung karena suka jeung bungahna. Ulah ayeuna bongkeun pamajikan anu geus paeh di pikiran berang tuting atuh matak berwit jadi panyakit. Rek nuturkeun kitu urang paeh. Hukum dunia jeung akhirat udah rek disarwakeun. Jauh perbedaanna Rin. Nya tapi anu jadi pikir urang, yuk mikiran budak. Budak anu dibawa anu umurna ayeuna kara nincak sekitar 5 tahun ya. Jadi orang korban perasaan ya senajan anak tere ya. Tapi kita apa ngebukaan eta ingetan eta. Budak lamun ku urang ayeuna ditinggalkeun mangga teu boga dulur, eueuh pamilina, eueuh parayana, indungna nya maot, urang sekadar papatere. Ya budak rek asa nyelindungna. Di dia timbul perasaan pengorbanan sanajan kuring aya pasal lalaki. Bener ai kitu mah nya. Babasaan bapak tere teu pati kasebut beda deui jeung babasaan indung tere sok nulub jeung nyintreuk. Tapi ari ka bapak tere mah teu pati kadenge, mulun rata-rata we bapak tere mah ka anak teh kitu. Untuk kabeh. Ngan kuring boga perasaan seperti ayeuna, boga pamajikan hayang. Sebab anu keur ngurus rumah tangga kuring, keur ngurus awak kuring, keur ngabina moral mental kuring. Nah, ayeuna teh budi perasaan mah kumaha lamun ieu pamajikan teh endok nyaon ka anak ieu. Jadi teh budak teh urusanna mah ka kuring lain bapana. Tapi pamajikan kuring lain indungna. Lain indung tere-tere acan ka kuring oge malah papa tere. Tapi ali kerjana mah Pak itu jadi soal jalan-jalan ayeuna jangan di ongkosan balik. Hari balik mah gimana nepi masih lagi jarak 100-200 kilo pan kudu make pasang kapal ka ditu nage. Ari ini ngisiin surat ka Jawa Barat dina kalangan anak dina surat anu epres ngabecakeun dia di dieu ngos maot eta. Jadi ia ngabayangkeun kanya anak budak ya. Mana mulai nyarita teh lieur puguh ngomong take go kitu ge ngabayangkeun nyaahna indungna lulus eueuh ka budak kitu. Heeh lah kitu jadi ya ngomong hese wae sakitu urang geus babaraha taun. Pokona mah kieu bae. Urang sing percayakan hakikat Gusti jana sanajan anjeun di dieu nu melis teu indung, teu bapa, teu dulur, teu daraya, teu pamili, teu kadang teu kulawarga, ngan ukur hirup nu melis bari paha tulalis. Percaya kanu agung sanajan nuturkeun bapa tere. Tapi dina hiji waktu jangan hayang balik Pak. Hayang aplok jeung dulur, hayang tepung jeung Kang Peni, hayang tepung jeung dulur-dulur kabeh. Dina hiji waktu pasti bisa balik jana. Doakeun urang sing babeh rezeki, sing urang duit gede. Pokok utamanya ayeuna anjeun geus ngabogaan saeutik demi saeutik tingkatan jeung pikiran sing bisa nyape ke diri. Kumaha perasaan jeung pribadi diri? Ya soal kawin itu bisa dibatalkan mungkin jadilah. Hanya persoalan kan mau jadi ya budak. Minta doa anak kasareya sing boga duit gede, sing boga milik gede, tangtuna ya budak engke jaga geus aya duit mah bisa balik ke Jawa Barat gitu. Nih. Nang geus penting urang rek saredi. Oh, saya rek kanya salah tuh dulu. Ayo katanya salah. Ya. Salamar amplop jeung surat anu katampa ti Sumatera kana leungeun kuring.
teka ampeuh kecelatna Cipanon anu merebei masihan pipi ngambil janjin indung kuring. Geus nepi kana mangsana mulang ka alam rahmatullah indung kuring geus maot. Allahu Akbar. Dina hate kuring anu bisa ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muji syukur hakikat ka Allah, muga-muga indung kuring ditempatkeun di sisi ilahi Rabbi. Duh Gusti Maha Agung pangeran ngatur makhluk. Kuring mah jelema teu boga heurepakeun pusat bahan usaha can mampu. Kumaha nasibna adik kuring nu aya di ditu, hirup eueuh tuturkeun. Jauh ka pamili angang kabaraya. Ngan ukur kalingkung ku deungeun-deungeun nuturkeun bapa tere anu cantang tu kanyaahna. Lalaki asup kana paribasa lalaki kemang kamangi lanang kemang kapayang. Dina hiji waktu bakal kagoda ku dulunya. Teu saeutik kolot anu poho ka anakna, sok komo ieu mah anak tere. Bapa tere itu jadi gambaran kuring. Kuringan ukur muja ngabakti ka Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga Gusti ngalimpahkeun rahmat ka adik kuring anu kunandakeun tunggal. Tuh belah ditu Sumatera teh jauh. Lamak laut jeung omak anu katingali ngangkeungna sagara jeung kapal. Ngan ukur panon kuring mencorong duanana ningali kana gulusurna mega. Kacipta bisa jadi kumaha maneh jana. Gimana maneh ayana ayeuna jana. Jeung kumaha perasaan maneh jana. Naha maneh senang, naha maneh balangsang, naha maneh miskin, naha maneh teh begang, naha maneh teh montok. Bagja maneh, teu bagja maneh, sangsara maneh, bungah maneh, senang maneh, miskin jeung pihati maneh ku akang bakal disalahkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Mi hape Bapa tere.